Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadayana nepangkeun urang sadaya ti kelompok 3 bade ngarengsekeun tugas bahasa Sunda nyaeta warta. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa. Tepang deui sareng sim abdi Silvia Fitriani di acara Sakilas Warta kaping 15 Februari 2020 hiji anu bade ngaliput warga ngeunaan virus corona. Kinten-kinten ari saur ibu naon eta corona teh? Corona teh penyawat anu dongkarna ti Cina nu kawitanana ti Wuhan kitu nya. Anu ayeuna tos menyebar ka Indonesia, ka Bandung lah istilahna mah ayeuna mah tos ka pelosok-pelosok. Corona teh virus anu mematikan nu asalna tina naon nya eta teh tina kalong. Corona teh virus anu paling berbahaya, janten ulah hilap masker. Corona nyaeta hiji virus anu matak bahaya. Upami ngeunaan ka jalmi matak tilar dunya. Ku kituna panginten urang kedah ngajaga kahiji kesehatan, kadua cuci tangan, make hand sanitizer selama 20 detik, 3 menjaga jarak, dan 4 kaopatna nganggo masker. Ayeuna sim abdi tos terhubung sareng Neng Norma anu aya di wilayah Rongga. Nah, ayeuna abdi nuju aya di kawasan Rongga. Di dieu abdi bade tumaros ka salah sahiji nu icalan di kawasan dieu, nyaeta ka Mang Ujang. Kapunten hawaga waktuna. Kinten-kinten saur Amang, kumaha pandangan Amang terkait wabah corona? Jadi jualan tuh rada kurang gitu. Oh, rada kurang. Dina bebenangan anak gitu. Ya. Enggak sebanyak biasa kan kalau sekolah aktif mah Ya. lumayan gitu. Hatur nuhun ka Neng Norma. Ayeuna lanjutkeun bae ka Neng Amel anu aya di wilayah Kampung Cimetak. Nuhun kanggo pribadi anu aya di studio. Ayeuna di dieu abdi aya di wilayah Kampung Cimatak bade tumaros anu aya di sekitar ieu naon pengaruh negatif sareng positif kusabab ayana corona. Anak sekolah teu bisa sekolah terus jadi segala hese we naon-naon oge di sangarana di kampung lah ari pangabutuh banyak ari pemasukan teh aya pisan wah eta ge memang aya bantuan ti presiden nya ti Jokowi tapi kan enggak semuana anu kenging bantuan malah mah yang menang bantuan teh salah sasaran anu sewajibna dimenangkeun ku pemerintah dapat bantuan itu ari anu banyak hartanya menang di gubernur 3 kali cuman itu satu kalinya jadi 3 kali kenging bantosan atas nama Bapak Amir. Cukup kalau ibu sareng keluarga sehari-hari atanapi henteu? Cukup mana cukup lah bantuan 1 dus sebulan 3 bulan sekali kan. Ari keluarga misalkan 4 orang, hari bantuan 1 dus, sedangkan suami nggak bisa jualan, ibu pun masih di rumah tangga, ya nggak mungkin cukup. Dupina eta informasi anu aya di wilayah Cimetak. Ayeuna lajengkeun bae ka anu aya di wilayah Sendang Palay. Hatur nuhun ka Silvia Fitriani anu aya di studio. Dilajengkeun wae ayeuna sim kuring aya di Kampung Sendang Palay. Di dieu sim kuring bade ngawawancara Ibu Sri Mulyani. Ibu punten bade tumaros. Perkawis naon Neng asara reuwas? Kinten-kintena ibu uningat teu. Perkawis naon eta? Perkawis turuna bansos. Oh, bansos anu ti provinsi teh ya. Nuhun. Ari sakateran ibu mah bansos teh lungsurna teh sok sasasi sakali. Upami jenis bansos nate naon wae? Ari sakateran ibu mah aya anu mangrupi sembako, aya oge anu mangrupi uang, atanapi artos. Gitu. Tah eta teh bansos eta teh
aya anu bantosan ti pusat ti pemerintah, aya oge anu didanai ku desa. Bu naha bansos teh turunan teu sami. Mohon malihan mah masyarakat oge sok sering ngeluh. Rupina mah panginten masyarakat mah kirang terang, mangga we eta mah panginten hoyong jelas mah susulna ka pusat. Gitu. Margi masyarakat oge sering ngeluh gitu. Nah, nu ieu kengeng, nu itu teh kengeng. Padahal mah waktos anu teu sami lungsur teh dituna. Ayeuna abdi parantos terhubung sareng Sipa Yulia Suryani anu aya di Kampung Cagendang. Atur nuhun ka Silvia Fitriani nu aya di studio. Di dieu abdi bade ngawawancara salah sahiji warga nyaeta di Patempatan Cagendang. Menurut Bapak, dampak naon anu dirasa tina ayana corona teh? Dampaknya Ya, menurut abdi mungkin ya sanes karena dampakna, tapi anu namina panyawat corona anu langsung tina kawasa. Cuman aya naon kitu teh, aya jirim teh aya rupa laras gitu. mohon. Teras deui Dampak anu harus Bapak teh tina keuangan. kami menurutkan perhetangan dari segi ekonomi, kalau pengusaha kecil memang asa kecil. Soalnya naon bantuan itu ieu oge cuman mendengar dengan melihat, merasa jeung menikmati nama can pernah. Hatur nuhun ka rekan-rekan sadaya anu parantos ngadugikeun informasi sareng nyalurkeun suanten rakyat ngeunaan virus corona. Mun sakitu informasi anu tiasa kapihatur, tong hilap anggo masker, ngawasuh tangan 20 detik sareng ngajaga jarak.